Perkara biantara. Biantara teh nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Biantara ge kudu luyu jeung kapentingan acara nu ngahadiran jeung kalungguhan nu biantarana sorangan. Atuh basa nu digunakeun ge tangtu gumantung kana situasi jeung kondisi. Ngan ilaharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajenan hadirin nu ngabandungan biantara. Nu kaasup biantara teresmi contona biantara ulang tahun, riungan lembur, acara hiburan jeung sabangsana. Ari nu kaasup biantara resmi contona biantara dina sidang, rapat, upacara Agustusan jeung acara resmi sejena. Metode atawa teknik biantara nu dipikanyaho nyaeta diantarana hiji, metode nalar atawa metode ngapalkeun. Metode nalar atau metode ngapalkeun nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung teks nu geus disusun samemehna. Tangtuna biantara teh ditalar atawa diapalkeun eusi teksna. 2. Metode maca naskah. Metode maca naskah nyaeta biantara nu ngagunakeun teks dina prakna, biantara teh maca sakur nu aya dina teksna. 3. Metode catetan inti biantara atawa extemporan. Metode catetan inti biantara nyaeta biantara kalawan mawa catetan hal-hal anu penting anu rek ditepikeun. Biasana sok dijieun catetan-catetan mangrupa gurat badag atawa rangkai omongan anu rek ditepikeun teh. 4. Metode langsung atawa impromptu. Nyaeta biantara langsung tanpa nyieun teks. Biasana dilakukan ku jalma nu geus parigel atawa ahli dina nepikeun biantara. Struktur teks biantara. Biantara teh boga struktur nu geus ilahar nyaeta diwangun ku bubuka, eusi jeung panutup. Bagian bubuka ngawangku salam bubuka, mukodimah khusus keur muslim, salam panghormat ka hadirin, jeung ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu geus merek kesempetan. Bagian eusi mah ngadadarkeun maksud atawa tujuan biantara, jeung nepikeun eusi biantara. Ari bagian panutup biasana ngawangku sanduk-sanduk bisi rea kekecapan anu salah atawa teu marenah salila cacarita. Nyinekeun eusi biantara, doa jeung mungkas biantara ku salam panutup. Tangtu wae dina teks biantara hal-hal nu kaasup kana bagian bubuka, eusi jeung panutup teu salawasna nyusun cara pedaran di luhur. Teksna aya nu dieuyeban ku sisindiran, babasan jeung paribasa. Referensi bacaan atau kalimah pinilih anu ditepikeun ku hiji tokoh. Aya oge teks nu kaitung ringkes pisan, ukur ngadadarkeun bagian-bagian pentingna. Maham padika nyusun biantara. Aya 4 lengkah nyusun teks biantara. Anu kahiji, jejerna kudu aktual. Jejer atawa tema biantara teh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari ke rame dipadungdengkeun. Ulah medar tema anu geus bari atawa jejer nu eta-eta keneh. 2. Rangkaina weweg. Jieun rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawangku bagian bubuka, eusi jeung panutup. Eta struktur teh tuluy karingeusian cing taliti sangkan rangkaina weweg.
Tong poho gunakeun ejaan basa Sunda anu bener. 3. Eusina mundel. Eusi biantara teh kudu mundel. Hartina rea mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyonto teks biantara nu geus aya. 4. Basana hade. Biantara teh kudu matak ngirut. Sabab patali jeung seni nyarita. Kukituna basa nu digunakeun ge kudu beunghar jeung euyeub ku mamanis basa. Bisa dieuyeban ku basa sisindiran, babasan jeung paribasa. Catatan referensi bacaan atawa kalimah pinilih nu ditepikeun ku hiji tokoh. Nepikeun biantara. Sangka nepikeun biantara hade jeung tartib, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta. 1. Sora atawa artikulasi. Sangkan biantara kadengi ku balarea, sora kudu bedas jeung tatag. Bentes ngalisankeun kekecapanana jeung henteu loba ngarendeg dina nyarita. 2. Lentong atawa intonasi. Lentong kudu nu merenah ulah nepikeun biantara basa Sunda ku lentong basa Indonesia. 3. Wirahma. Wirahma patali jeung anca gancangna atawa tarik halona dina nyarita. Ulah rusuh teuing, ulah ngayayai teuing. Kudu bisa ngatur lebah mana kudu anca atau gancang, lebah mana kudu tarik atau halon. 4. Nada. Nada patalina jeung rasa eusi biantara. Upama pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada bunga. Upama pikasediheun kudu dikedalkeun ku rasa sedih. 5. Pasemon atawa ekspresi. Pasemon atawa paroman patalina jeung nada nu dikedalkeun luyu jeung eusi biantara. 6. Pasang peta atawa gestur. Pasang peta patalina jeung gerak awak nu efektif teu kaleulewihi. Biasana pasang peta nuturkeun wirahma jeung nada biantara.